iraha cenah nyinghareupan kiblat teh keur salat teh sakabehna gerakan salat teh kudu nyinghareup ka di awal deuykeun ka akhir. Ulah kieu rakaat ke hiji malik kana lafaz Allah. Rakaat kedua malik kana lafaz Nabi Muhammad. Itu mah ajaran Buya Ipin. Tarai dan dalam takbiratul ihram lagi kieu euy. Wacan. Nyambat. Nyambat. Takade ulah ditarurutan ya. ulah ditarurutan ya. Jadi tetap rakaat ke hiji kedua katilu kaopat mun opat rakaat sakabehanana posisina angerkeun mayun kiblat. Kiblat nu mana ari urang kiblat nu hasil ijtihad gitu. Kartos. Kumaha cenah keur salatna jalma-jalma anu gering sehingga salatna teh bari ngagoler nyangigir ta eta mah cenah. Kumaha nu kitu? Dada nyinghareup ka nyangigir ulah kieu ongkoh salat teh bari nyangigir tapi malikna teh ka ditu. Ulah sabaraha kieu nyangigir kieu saha henteu? Henteu. Jadi nu gering salat bari nyangigir dadana kudu nyinghareup. Jadi kudu tah ngigirna teh. Kartos. Insyaallah. Akhir ka kiblat dada patokan. Tuh. Kumaha cenah lamun keur salat kelompok jalma anu gering bari ngagoler ieu mah teu ngigir ngagoler nyaeta kumaha cenah kudu nyinghareup ka kiblatna rarai jeung dua dampal sampean. Jadi kumaha otomatis si palebah tongong kudu rada diganjel entong rata ngagoler kieu. Kartos deh. Insyaallah. Dulu kadi kapayun. Punten ya. Eta kita. Tas lamun salat nu gering tong kieu. Imarata. Tapi kudu rada diangkat. Nah, diganjel jadi dua dampal panana sampean jeung ieu kudu kiblat. Mayun ka kiblat. Lamun kieu mah jadi teu ngarep ka kiblat. Nu ngarep ka kiblatna naon unggul? Apa sampean. Kartos. Jadi lamun bisi bila mana aya gering keluarga urang, teu mampu salat bari tadi, teu mampu salat bari cali, maka salat bari ngagoler cuma nitip bagian tongkong kudu diganjel. Ngarah naon? Larai mayun ka kiblat. Jadi dua tah keur nu ngagoler mah. Dua dampal sampean ditambah jeung kartos. Tah, mata salat teh kudu mineng dievaluasi. Mineng ke urang diajikeun deui. Mineng ke orang saling koreksi deui sebab naon loba hanca-hanca praktek salat nu kabopohokeun nya panunggus diurukan mun teu salah mah hiji-hiji kumaha praktek takbiratul ihram nepikeun ka salamna harita teh tah lamun teu tuluy dipelajari ku urang komo teu boga catatan. Jadi ideal lama dicatat kesalahan orang itu pelebah mana wae, nangge sehingga kesalahan itu tidak terulang. Oh, nah belum tentu ayeuna teh lages kungsi ku diajarkeun praktek timwi takbir nepikeun ka salam diurukeun
belum tentu ayeuna urang apal kabeh ti awal nepikeun ka akhir naon nu dicaritakeun ku. Terkadang apal mah apal, henteu dipake deui. Ya. Kadang ieu. Mata kita ngarasa geus bisa teh ngaji mah kitu nya. Ibadah teh ngarasa geus bisa mah kitu. Keun aku poho urang. Komo salat kerusuh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim can usoli urang teh. Hah? Kamu can wudu. Oh, kamu can wudu. Allah, mau garing kene can wudu. Allahu Akbar ngamamu. Allahu Akbar. Tadi teh baca Fatihah teh. Kade. Ka harta sia. Jadi saking penting nama yang nah kantos Kangjeng Rasul sholat dina luhur kuda tapi teu mayun ka kiblat. Eta mah sing inget salat sunat. Jadi dina pada waktu-waktu tertentu salat sunat boleh saja teu nyinghareup ka kiblat. Dina kendaraan hari kitu mah salat sunat di masjid gitu malikna teh ka ditu ka kaler gering boy eta ulah gitu dina kendaraan Salat safar gitu biasa gitu na kendaraan. Kumaha cenah lamun salat dina kareta api pan urang teh lamun jalur ka Kulon mah Jakarta ka Banten salat teh bener malik ka kiblatnya kareta teh Cianjur gitu. Giliran ka daerah Kawetan ka Jawa majuna ka ditu ngetan. Nah salat mah ngetan. Wah tah. Atawa dina pesawat. Sebagian ulama membolehkan karena itu adalah waktu-waktu anu darurat. Tidak usah dikodok deui, tapi asa polingan di ulama salat teh eta mah keur ngahormat waktu salat tuh. Tetep we engke kudu dikodok deui. Da lain paranti salat dina kareta api mah tuh. Leuhungna kareta api kita, kumaha lamun ieu dina naon? Dina motor. Ada Kangjeng Rasul ge salat dina kuda, orang salat dina motor. Da kendaraan ya oke. Kuda besi. Bisa. Turun ya hati-hati beli pohon tong itu. Larian masih terus keluar. Tur kene di jalan. Ya tak itu. Pani teh keringanan cenah. Lah anu kitu molah diringan-ringan teuing nya. Saya komo mobil nu sorangan waktuna salat beureun teh heula nya kajaba urang naik kendaraan umum da moal bisa tuh pesawat urang teh keur ka Mekah sok urang teh jelema saleh punten Pak pilot anu tiasa lungsur heula atau apa monggo